Di rumah ada Aput TV. Mending telepon we kita. Mat, dek atas buburu kamari teh, awak nak sarujat kieu sing, dipecetan ku siling kalau lebih parah anjir. Leueuh da obat semodolan orang mah gitu. Lain dewek, kan bujur dewek tuh. Emang bujur hideung sorangan, Bos? Heula. Hideung atau hideng? Hideung, Bos. Oh, hideng. Cing bentes tuh ngomong teh. Kapan dibantu ku dewek? Pantes ada pahang. Banyak teu paham kumaha tuh dewek atuh. Palingan bau apud. Halo Neng, ya di payun. Ya, Neng keluar enak. Wih, Neng balik keluarnya. Mereka mana geus penting? Balik keluar weh. Badai miliaran angin di luar. Dar asup angin neng, meureun ripuh kudu ngerok. Tapi aya naon nungi? Nah entong, pan ada yang kena serang Neng atuh. Neng, terang teu wengi gaduh kartu asi apih ya. Kartu as naon? Nya kartu asi apih, jadi lamun engke si apih macam-macam ka AA, si ku A dikeluarkeun kartu asi apih. Naon arek ngancem si Api? Naon Neng make kerung? Eta maksud naon? Naon tuh tunjuk di teu sopan ngajak pese ya. Teu da mah angger aing geus datang egoisna teh. Eueuh Neng, kumis sama ipis. Beri nanggisan ngomongkeun kumis da mah egois. Neng nu egois mah lain AA. Heuh da mah menimbung eleh. Geus Neng marek asup. Duh, da anger aing geus kitu teh. Aing mah anger aing geus deket ka waktuna teh sok loba we gogoda teh. Neng, keluar atuh Neng. Ayo ngantosan. Ini tuang toong ayo teruisan. Lain tuang toong cung euy. Pinker paseha jeung awe wing cung. Siaku naon atuh? Teu pira paseha mah. Eta gara-gara peuting kartu as bapakna. Terus kumaha tuh ayeuna? Manehna ka jero. Jika nama ngamak ka uing cung euy. Itu da iling mah kunya dibejakeun ka si kenengna. Jadi we ngadat atuh. Dalam malam yang hening aku terdiam. Terus ayeuna iling rek kumaha atuh? Teuing cung dak lieur deh kah. Kaur deh kah. Geus kuncing sabar sing. Eta teh ngaranna ujian. Cung ari ka ujian mah. Kapan uing teh nanti sakedeung deui. Ku aya-aya we, aduh ampun. Matakna rezeki anu disiar teh lain pi omongeun iling mah. Cung rumasa euy. Kresa ka dia maneh ngilung ngagoler geura. Di bawah langit yang sama kita bertemu. Langkah pertama yang membawa kita bersatu. Kau dan aku bertemu tanpa rencana. Kini cinta kita menjadi sebuah harta. Di setiap tawa ada kisah kita. Di setiap tangis ada rasa percaya. Hidup ini indah saat kau di sini. Cinta abadi takkan pernah berakhir. Cinta abadi di hatiku untukmu. Tak Neng, hampura atuh Neng. Keluar deui atuh Neng.
Dengan kosan. Dan aku selamanya bersama. Di dalam hati kita cinta akan jaga. Dulu kita sendiri mencari arti, kini bersama temukan bahagia sejati. Hari-hari berlalu, namun cinta tetap. Semua mimpi kita bakal jadi nyata. Cinta abadi di hatiku untukmu, tak akan pudar walau waktu berlalu. Kau dan aku selamanya bersama. Di dalam hati kita cinta akan jaga. Cinta di hatimu selamanya akan bersinar. Walau badai datang kita tetap tegar. Di bawah langit cinta kita berpadu. Cinta abadi kan selalu menyatu. Tuh. Cek dewek pasti asup angin. Kunaon, Neng? Kunaon tuh Neng, bebe aja ka mamang. Kunaon anak aingnya, Tuh bos, kunaon tanya tuh. Kapan sidik tuh bisa ditanya, Sileng? Moal atuh bos, meureun ka cocopet mah gitu. Kek. Teuing mun kitu mah. Neng, jawab atuh. Buat dibawa ku angkot bos. Naon Sileng kudu ku angkot? Sepeda dia bos, bugupai. Jangan begat angkot gitu. Naon Sileng dari keluar dari ke pasar atuh. Ah, dekah. Urang pasea jeung si Cika sing. Beda amun ge. Terus aneh mah balik ke kamar heula. Tuh. Neng, rek mana? Anger ada teh siga enung maneh. Ah, cilaka deka euy. Anak dewek hiji-hijina teh mata gajah. Hal ka menyon sing. Ah cilaka budak bos. Cilaka lu menyon cuma. Di rumah ada Baru dah. bukan santai saja.